A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Qurtubi, ngucap sapa al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala. Payam bagi linnas, maka seyogya kadoe manusia ayakunu opo yen ta anaya nas ba'da zuhuri asrati saah ing dalam sausene lahir pirang-pirang tandane kiamat ala ahibbatin ingatase cawis-cawis ikut tetep ingatase cawis-cawis wasti'dadin tegese cawis-cawis liqiyami saatil mau'ud biha kadue ngadege kiamat kang den janjiaken opo biya kalawan saah fa inna dajjal maka satune dajjal Fa inna tilkal asrat maka satuhune fa inna tilkal asrat maka satune mangkono pirang-pirang syarat tanda qad ja'alahu Allah taala iku teman-teman anda dekaken ing asrat sapa Allah taala alamatan ing tetenger alan tihai modati dunya ing atase katoge masa dunia ing atase katoge masa dunia. Tanda-tanda kiamat ku junjunan geus dijelaskeun. Asratu saah anu ke bakal gedena ieu adalah turuna dajjal alaihi laknatullah. Kemudian dajjal itu bakal dibantai ku Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam, dibunuh. Saenggeusna eta teh dibunuh anu Nabi Allah Isa dibarengi ke jeung Imam Mahdi pada saat itu engke bakal turun deui saenggeusna eta teh turunlah Ya'juj wa Ma'juj teh ieu tanda-tanda kiamat kaditu memehna anu nyampe kana engke turun datang ka Imam Mahdi jeung sajabana iyalah tanda nu kamari geus dijelaskeun ketika masjid telah dikuasai ku jelema-jelema lain ahlina. Masjid dicekel ku nu lain ahlina, ku jelema nu tukang mabok, jelema fasik. Masjid ieu kan ayeuna lantaran ku lain ahlina kolkolasina kan keuntungan. Akhirna masjid teh dipake resepsi pertikahan. Aya band sagala di masjid. Ya Allah. Anu nyanyina Habib Rozak. Coba ya Allah ya Robbi, coba bayangkan Gusti nu agung. Terus tanda-tanda kiamat teh semakin muncul. Musim sudah tidak teratur lagi. Salah satu tanda kiamat geus diurang teh kuari musim geus teu teratur musim. Lamun urang nuturkeun cara baheula teh yai lamun geus musim berberan mun berberan geus teh musim hujan teh mulai Oktober. Ya kan? Mulai nyebar bibit. Nah eta ngaranna berberan. Ke Oktober, November ya kan? Desember teh panen teh luar biasa, tapi eta kan masih musim hujan kene. Ge kadak itu teh musim katiga eungkeut halodo. Masya Allah, kuari mah ongkoh berberan, ongkoh panas. Prediksi ongkoh kuari musim halodo, waya hujan mah hayu be hujan. Ini geus teratur kan? Termasuk hujan lokal teh kieu ye baheula mah baheula ye
Cilongok teh ya mun hujan atuh kabeh ka ditu Picung ge akur hujan. Ka ditu Pasir Rawi hujan, Pasir Gadung hujan, tak be kaya hujan aya teh hujan ge di mana beureun jauh. Tak be kuari mah di Cilongok hujan, di Picung teh hujan. Ayo coba deres keneh kos kitu mah. Ieu mah di Cilongok kan sa Cilongok di hareup hujan gede di dieu teh hujan coba ya. Iya salah satu asratus saah tanda-tanda kiamat. Ya Allah ya Rob Gusti nu geus komo ka ditu nama kayak bakal nakan ieu teh awewe mimpi ngalobaan lalaki mimpi ngasaeutikan. Ieu kuari bae kuari ieu di urang ieu andai kata hiji lalaki boga pamajikanna opat can mahi kuari encan teu mahi keneh henteu hiji lalaki boga pamajikanna opat ya kan ieu masih can mahi keneh tah lobaan bikang keneh kuari. Masya Allah mantakan coba atuh malikir tanasi bikang teh tah kos kitu hiji lalaki boga pamajikanna opat ieu awewe can mahi keneh masih leuwih keneh. Coba eta saha nu kudu mikiran nasib awewe. Ayo, euy, coba malikir atuh. Tuh mulai kan, Masya Allah, Gusti Nagui asratus saah. Di mana-mana geus lobaan awewe, kaditu nate kan geus awewe nate ya geus engkena henteu aya muruah, geus teu aya kaisi. Mulai nyana ngadatangan lalaki-lalaki geus sanajan lalaki nu geus boga pamajikan ge kunyana digoda jadi beb naon pelakor naon tah pelakor ya naon eta Masya Allah tah ieu kan lain batrak-batrak laju pan awewe nakadara rukun datang mulai kuari Haji Pendi teh kapincut ku eta awewe seuk poho ka nu kolot poho ka anak poho ka pamajikan. Masya Allah mulai sadar-sadar deui geus setruk karak dibikin ka nu kolot cak nu kolot teh geus kos kieu dikaingkeun deui geus lah kubur hirup-hirup. Coba Masya Allah asratus saah engke kaditu natia bakalna terjadi peperangan dengan ayana terjadi peperangan bakalna ieu berimbas karena perekonomian. Ketika terjadi berimbas ke perekonomian bakal terjadi ieu teh be ieu merosot engkena kadituna sararusah deui baralangsak eta teh engke nilai kematian tinggi karena naon kematian kelaparan kematian peperangan kematian terjadi pacekcokan perfitnahan. Tidinya dah bakal nate ya akhlak teh geus ngaleungit berarti ajaran agama geus arareuweuh mulai areuweuh teh be mingping terus be kaditu kacau ieu kaimanan teh geus mingping ngaleupit pantakan eueuh deui kacang nganyalamatkeun teh ya jaga kaimanan iman hiji iman ieu Masya Allah lain saeutik nu lemah iman dengan ayana proses merosotna perekonomian anjlokna ieu teh perekonomian anu perusahaana tatiana gede berat be mulai geussan bela hirup gantung diri Haji Pendi lemah iman luar biasa. Masya Allah na'udzubillah min zalik justru urang kudu leuwih waspada dengan ayeuna jelas tanda-tanda kiamat
tuh nu kuari karasakeun be ku urang teh ya, ieu musim sudah tidak teratur, hujan geus mulai hujan lokal, kemudian cuaca anu tataina biasa tilok panas seperti kieu bakal terjadi aya panas anu biasa panas di batur. Engke aya daerah anu biasa teu pernah dingin, aya dingin. Daerah yang tidak pernah hujan es bakal tak jadi aya hujan es. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Geus mulai teh beka kacauan anu sangat. Ieu kajang kawaspadaan istidad, urang waspada bahwa ieu teh berarti geus deukeut ieu tiap umur bumi kiamat ka dituna. Kiamat berarti kan urang na kemaotan, maot teh ieu anu dibawa hanya amal ya urang. Geus kembali hada zamanu sukut, ulah loba omong hirup teh ya. Waluzumul buyut, lobakeun caricing di imah. Warido bilkut, geus be urang hirupna ulah poya-poya diminimalkeun ku urang. Ridho bilkut teh ya urang hirup saaya-aya tah ieu penghematan dalam segala apapun. Kangjeng ngomongkeun hada zamanu sukut, ketika di akhir zaman eta cicing ulah loba teuing karena zaman fitnah nu sangat. Wa eta teh luzumul buyut, ulah terlalu loba kukuluyuran teuing keluar anu teu mangpaat. Warido bilkut, penghematan dalam cara kehidupan itu dipentingkan dalam akhir zaman. Masya Allah nya, mudah-mudahan orang disalamatkan ku Allah, keluarga orang disalamatkan kabeh ku Allah, anak incu keturunan orang disalamatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Biberkati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.